He manusia menekan yayati aya ras-rasan kaulah make disumpit nanaon dosa kula. Hei manusia, manakan dia yang aya rasasan kaulah make disumpit nanaon dosa Saya pisan rasasan, saya pisan sok nyiksa makhluk Gusti kalebet sato hewan caranya siksa diri. nah jama sok nyiksa makhluk Gusti kalebet ka hewan caranya siksa diri nyasa rasa Kabeh makhluk ciptaanmu maha suci lebet sasatoan gampangna rasakan nyeri hayu urang ngaji rasa. Sok nyiksa makhluk Gusti